Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim jeung eta tetep tina sapalihna akhlak salafus salih. Radiya muga ngaridhoan saha Allah Gusti Allah taala maha luhur Allah anhum ti salafus salih. Amin. Syiddatu amalihim ari banget amalna salafus salih ala riqqati hijabihim karana ipis hijabna salafus salih hatta yasira sehingga jadi saha ahaduhum salah sahijina salafus salih eta yara ningali ieu ahad al akhirata kana akhirat wa na'imaha jeung kanikmatan akhirat bi aini qalbihi kalawan paningali hatena ahad wa dzalika jeung ari ieu ala riqati hijabihim eta liyasiha karana sah naon zuhudna ieu ahad fi dunya di dunia wa yatafarraqu jeung narima nyalse ieu ahad lil akhirati pikeun akhirat wa illa jeung lamun henteu liyasiha faman maka sahajalma hujiba anu dihalangan siman ru'yatal akhirati kana ningalina akhirat fa maka ari ieu man hujiba eta ba'idun anu jauh alaihi kasiman naon az-zuhud fi dunya di dunya. Bismillahirrahmanirrahim dina makalah anu nomor ka 62 gitu punten. Di antara akhlakna para salafus salih, orang-orang terdahulu anu saroleh, syiddatu amalihim ala riqati hijabihim hatta yasira ahaduhum yaral akhirata wa na'imaha bi aini qalbihi wa dzalika liyasiha zuhdu fid dunya. Di antara akhlakna para salafus salih nyaeta aranjeuna ngagaduhan sifat zuhud. Naon aya zuhud? Nah, definisi zuhud atau patokan zuhud ieu seueur para ulama buda beda mere ta'rif kana zuhud. Namun ari zuhud menurut bahasa atau zuhud menurut lugat mah ar-rugbatu anis syai'i. Zuhud menurut bahasa mah ar-rugbatu anis syai'i, mika geuleuh atawa mika hewa karena hiji perkara eta lamun ditingali tina segi lugat bahasa. Namun anu jadi fokus masalah dina ieu pan anu dimaksud ku zuhud di dieu zuhud menurut istilah tentuna. Nah, ayeuna orang cokot hiji patokan zuhud
Zuhud menurut istilah nyaeta istisgharud dunya wahtiqaru laha. Zuhud menurut istilah salah sayjina istisgharud dunya wahtiqaru laha, nganggap leutik kana dunya jeung nganggap hina kana dunya. Bapak Ibu sadayana, para jamaah sadayana anu ku Allah dimuliakeun, pada uninga sadayana bahwa zuhud ieu ahwalul qalbi atawa pada melan hate, sanes pada melan fisik, sanes pada melan badan. Jadi mual naon hiji jalma ia belum tentu bisa disebut anu zuhud ketika manehanana berpakaian compang-camping. Jalma fakir, jalma tegaduh itu belum tentu bisa disebut zuhud. Sabalikna jalma anu beunghar, jalma anu loba pakaiana itu ogenan belum tentu bisa disebut sombong. Sabab sombong jeung zuhud itu diantara ahwalul qalbi, pagawean hate. Kelantaran pagawean hate atuh ayeuna coba terapkeun ku diri urang masing-masing, teu kudu nilai kabatur. Sabab memang mah katingan. Nah, di antara akhlakna salafus salih aranjeunana ngagaduhan sifat zuhud, nganggap hina, nganggap leutik kana dunia. Ketika ayeuna boga hiji jalma boga sifat zuhud, maka urusan alam dunia ieu teu pati di pikiran atawa bahkan teu mikiran sama sekali. Ibadah anu timbul tina zuhud, ibadah anu timbul ti seorang zahid itu lebih berharga daripada ibadah beribu-ribu ibadah anu timbul ti jalma anu henteu zuhud. Berarti zuhud itu mempengaruhi kualitas ibadah orang. Maka pantas lamun salafus salih ieu amanah selalu berharga. Salat nama 2 rakaat, tapi ku Allah dihitungna lebih berharga. Naon sababna? Sabab eta timbul tina hate anu zuhud. Jadi lamun digampangkeun mah kieu, para jamaah sadayana, pami digampangkeun mah kieu. Hiji jalma ayeuna anjeunana manehanana atuh manehanana keur teu boga duit, dompetna saat tuluy hayang udud pararahang sungut tuluy nalika pararahang sungut gasna beak, gas beak, token listrik geus disada, beas di dapur geus sakalieun sakobokeun, budak satilu-tilu ceurik bapak hayang jajan, can setoran geus jatuh tempo, wah butek kana hulu, lieur kana sirah pokona mah. Nah, dina nalika situasi seperti kitu, lamun hatena zuhud, pasti dina hatena bakal ngobrol, tenang, ieu mah ngan kahirupan dunia. Lah tenang, ieu mah kira-kira kahirupan dunia. Masalah datang bertubi-tubi, pangabutuh datang tapi duit eueuh. Tuluy dina hate ngobrol, santai we, ieu mah kahirupan dunia. Kira-kira biasa gitu, seperti gitu bapak ngobrol gitu ketika pangebutuh, wah darah ratang teureun-eureun nu nyambungan nu ondangan datang teureun-eureun tuluy dah teh santai ieu mah kira-kira kehidupan dunia, sana hese nyabak tarang, nyabak tarang itu zuhud. Orang-orang zuhud memang seperti gitu, maka bakal nimbulkeun kana katenangan dina hate.
da dunia teu diasupkeun kana hate. Keun we bapak gaduh sawah teun keur teunden di sawah, gaduh mobil teunden di garasi, gaduh motor teunden di garasi, gaduh emas teunden dina lomari, gaduh artos teunden dina lomari, ulah diasupkeun kana hate sedek. Keun we dina hate mah Allah hungkul kan, wah luar biasa, wah geus jigana wali ya gitu. Itu salafus soleh. Nah, pangna salafus soleh amalna lebih berharga, lebih mahal, sabab memang zuhudna sah, pantas disebut zuhud. Biasana pat orang-orang para orang-orang ogenan jalmi seperti orang sadaya abi atuh kan abi jalma seperti kieu teu soleh-soleh teuing, teu doraka-doraka teuing maksudna. Kan hayang seperti itu, hayang boga sifat zuhud, dan memang supaya nenangkeun kana hate. Sahenteuna ari kahirupan di alam dunia teh anu diteangan teh katenangan hate. Hate teh hayang tenang. Batur ningali batur gaduh motor urang ge hayang supaya hayang tenang hate heulaanan. Supaya hayang tenang hate. Sedangkan katenangan hate itu ketika dunia anu aya dina hate dikaluar-luarkeun, pasrahkeun ka Allah, tafwid ka Allah. Keun we dina hate mah Allah hungkul, ulah dibawa kana hate sedek hate. Dina hate teh nya aya sawah sabaraha hektar, nya aya mobil bararadag, nya aya motor, nya aya duit, nya aya emas, nya aya kebon. Sedek hate atuh ke Allah diteunden di mana? Allah diteunden di mana? Di luarnya. Masya Allah, orang kabeh orang abi gitu ya. Bahkan orang mah ketika sholat saking non teas nah hate kan lamun ayeuna orang dina sholat kan begitu Allahu Akbar kan langsung teh pilihan teh aya tah karena begitu Allahu Akbar teh kan aya langsung kabayang sawah, ek mikiran sawah, ek mikiran kebon, ek mikiran naon deui setoran 2 tahunan keneh, 2 tahun keneh, ek mikiran hutang, arek mikiran naon tuluy kurang dipilih ek mikiran sawah keur salat padahal mah tah Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Sawah teh ning asa beuki non sawah teh asa galangna teh asa ngageser ieu teh Rahmanirrahim maliki waladdallin amin. Kala sawah teh dijual gitu ya dan ngiridit insyaallah. Assalamualaikum assalamualaikum salatna beak ta salatna pake mikiran sawah. Lalu sawah diasupkeun kana hate. Masya Allah, aing ngobrol Allahu Akbar, tapi dina hate sawah nu akbar. Itu hate anu naon kudu diajar zuhud, kaluar-luarkeun dunia. Bahkan dina hiji katerangan dina majalis dina naon hilabdi aya hiji katerangan dauhan Allah dauhan Allah ka Nabi Daud sareng Allah kieu ya Dauda in kunta tuhibbuni fa akhrij hubba dunya min qalbik fa inna hubbi wa hubbaha la yajtami'ani fi qalbin wahidin. Sareng Allah, wahai Daud, lamun anjeun cinta ka kami maka kaluarkeun dunia, kaluarkeun cinta dunia tina hati anjeun. Sabab cinta kami jeung cinta kana dunia la yajtami'ani fi qalbin wahidin, moal pernah kumpul dina hiji hate. Jadi bisa disimpulkeun ku urang ketika hate urang cinta kana dunia maka anu kaluar cinta ka Allah. Lamun dina hate urang cinta ka Allah maka anu kaluar cinta dunia. Eta pilihan baik ku urang. Nah urang teh arek cinta dunia wae kitu nepi ka maot. Atawa nah urang teh rek diajar cinta ka Allah gitu.
Masya Allah, umur salit, umur ayak keneh Allah dikasih kesempatan umur supaya orang belajar, supaya hidup orang bener. Pilihan baik orang. Lamun ayeuna aya jalma milih cinta dunia, maka anu kaluar tina hatena cinta ka Allah. Allah mah di luar berarti. Lamun aya jalma ayeuna cinta ka Allah, maka anu kaluar tina hate cinta dunia. Sudah berat, Masya Allah. Tuluy kasauran wakana lajengkeun. Wakana jeung kabuktosan saha Abdullah bin Salamin, Abdullah bin Salam radhiya moga ngaridhoan saha Allah Gusti Allah anhu ti Abdullah bin Salam. Yaqulu ngaduh Abdullah man saha jalma ayazhada arada anu ngamaksud si man ayazhada kana yen zuhud si man fi dunya di dunia min ghairi ayyara tina liyanti ningali si man al akhirata kana akhirat baina yadaihi antara hareupeun si man faqad roma makanya tak ngamaksud si man al muhala kana anu mustahil. Ieu kasalan Abdullah bin Salam salat anjeunana man arada ayyazhada fid dunya min ghairi ayyara al akhirata baina yadaihi faqad rama al muhala. Sahajal ma anu ngamaksud hayang zuhud, sahajal ma anu ngamaksud hayang zuhud tapi manehanana teu ningali ka akhirat, tapi manehana embung ningali ka akhirat, dalam arti manehanana henteu berusaha supaya paningalina tembus ka akhirat, maka eta jalma ngamaksud kana barang anu mustahil. Jalma ayeuna hayang zuhud manehanana, tapi maksiat hayuh wae dilaksanakeun, akhirat dipopohokeun, sedengkeun judulna hayang zuhud. Tapi maksiat teu eureun, akhirat dipopohokeun, faqad rama al muhala, maka eta jalma sarua ngamaksud kana barang anu mustahil. Sami sareng tadi dina hate moal kumpul antara zuhud jeung hubud dunya. Dina hate moal kumpul antara zuhud jeung hubud dunya. Moal aya jelema anu hatena nya zuhud nya hubud dunya, itu mustahil. Lamun dina ilmu tauhid nu kitu teh ngaranna berlawanan nakidoni. Dua perkara anu moal pernah kumpul dua nana, salah sahijina aya nu hiji eueuh. Moal kumpul dua nana, salah sahijina pasti aya, anu sajena pasti eueuh. Sami dina hate zuhud, lamun aya zuhud berarti nu teu aya hubud dunya, lamun anu aya hubud dunya berarti anu teu aya zuhud. Bahkan aya sebagian ulama nu nyaureukeun ge, lamun ayeuna aya jalma gaduh artos 100 juta, waduh aya jalma menang undian, Anda mendapatkan 100 juta rupiah, wah bunga kana hate. Tuluy hate kan bunga. Tuluy aya jalma anu boga, tuluy eta jalma gitu, tuluy eta jalma hiji waktu eta jalma boga duit 10.000. Nah, lamun perasaan manehanana antara menang artos 100 juta jeung menang artos 10.000 sarua, teu aya pengaruh kana hate, tah maka nu kitu eta jalma zuhud. Ai urang kan biasana sok beda kan orang makan karena butuh duit, ayeuna menang duit gede, wah bunga kan hate, langsung jiana, langsung nganjuk ke tanah jiana. Nah,
kan Masya Allah hese luar biasa. Jadi antara menang 100.000 jeung menang atau 10.000 ieu lamun sami dina hate teu aya pengaruh kana hate eta zuhud nu kitu. Jadi teu aya pengaruhan sama sekali. Wa kana sareng kabuktosan saha Abu Waqidi Al-Laitsi rahimah muga ngarahmat ka Abu Waqid sallallahu taala Gusti Allah taala eta yaqulu ngadawuh Abu Waqid laqad kabidna atawa laqad kabadna sungguh nyata geus mayahkeun urang sadaya. Laqad kabadna sungguh nyata geus mayahkeun urang sadaya al a'mala kana pirang-pirang amal. Falam najid maka henteu manggihan urang sadaya fi a'malil akhirati dina pirang-pirang amal akhirat amalan kana hiji amal ablagha anu leuwih berat ieu amal minaz zuhdi daripada zuhud fid dunya di dunia. Kasauran Malik bin Dinar kasauran Abu Waqid gitu. Laqad kabadna sungguh nyata geus mayahkeun urang sadaya al a'mal kana pirang-pirang amal. Urang sadaya teh geus amal bangsa badan teh geus sagala. Salat teu eureun-eureun beurang peuting salat rek salat farduna rek salat sunnahna salat teu eureun-eureun. Puasa teu eureun mang tahun-tahun puasa maca Quran teu eureun-eureun tuluy sedekah teu eureun payah ngalaksanakeun ibadah ngan saur ieu Abu Waqid ibadah anu paling hese ibadah anu paling berat adalah zuhud. Da ibadah zuhud mah ibadah bangsa hate ibadah bangsa hate. Maka pantas ibadah anu timbul di jalma anu zuhud itu lebih berharga daripada ibadah anu timbul di jalma anu henteu zuhud. Jadi ibadah bangsa dohir mah ibadah bangsa dohir iya kurang aya hargaan lamun hate urangna henteu zuhud. Arek zuhud kumaha arek berharga kumaha atuh amal ibadah lamun ayeuna dina hatena teu aya Allahan, lamun dina hatena teu aya teu eling ka Allah. Salat mah salat, Allahu akbar mah Allahu akbar, tapi hatena ka mana wae ngalayang. Atuh arek kumaha berhargana salat seperti gitu. Jika nyodorkeun naon, jika nyodorkeun pais lauk. Mang, ieu pais lauk ngaranna makan sae pais lauk. Ai begitu pas dibuka cucukna wungkul. Ngaranna wungkul halus kan pais lauk, tapi begitu dibuka cucukna wungkul. Ibadah salat, ibadah dohir mah ibadah. Jalma salat syukur alhamdulillah jalma salat jalma anu daek salat ieu geus jalma muslim sae jalma tukang salat salat fardu sae duhur teu katinggalieun asar teu katinggalieun sae sok sanajan teu dibarengan zuhud oge dan tetep sae sampai eta ngagugurkeun kana kewajiban di akhirat mah ditanyakeun. Tapi lamun teu dibarengan jeung zuhud ieu belum tentu menang pahala. Belum tentu kok Allah diberi fadl, belum tentu kok Allah diganjar. Gugur kewajiban mah gugur kewajiban. Jadi betul bisi kieu masana bisi kieu lah atuh jang naon salat ari teu jeung juhud mah lah moal ting salat capek-capek tah bisi gitu. Jadi bisi gitu. Jadi ieu teh nyamutan deui ieu teh ngaos tasawuf. Jadi bisi gitu bisa aya pikiran wah salat jeung juhud tidak berharga cenah tuluy cikurang teh wah atuh jang naon salat ai teu berharga mah tak bisi gitu. Salat jalma salat
itu jalma muslim luar biasa. Jalma daek salat 5 waktu itu jalma geus syukuran, alhamdulillah jalma geus bisa daek salat 5 waktu. Cuma lamun teu dibarengan ku zuhud eta salat ku Allah belum tentu diganjar. Jadi menurut ilmu fikih jalma salat geus cumpuan kewajiban, di akhirat mau ditanyakeun da geus gugur kewajiban. Tapi masalah ganjaran itu mah dibahas ilmu fikih kan, dibahas ku ilmu tasawuf. Lamun dibarengan ku zuhud ku Allah diganjar, teu dibarengan ku zuhud wallahu alam eta mah fadl ti Allah kan aya ganjaran. Apunten rada balelo. Wa qad sami'a jeung sareng nyata nguping saha Maliku benu Dinarin, Malik bin Dinar rahimah moga ngarahmat hu ka Malik sallallahu taala Gusti Allah taala rajulan ka hiji lalaki yaqulu anu ngucap ieu rajul lau a'tani lamun merek kakuring saha Allah taala Gusti Allah taala fil jannati di surga baitan sagiran kana imah anu leutik la raditu sungguh ridho kuring bihi kalawan ieu bait. Faqala tuluy ngadawuh lahu ka ieu rajul saha Maliku Malik bin Dinar laitaka mudah-mudahan anjeun ya akhi hei dulur kuring eta zahadta zuhud anjeun fid dunya di dunia kama zahadta seperti zuhud anjeun fil jannati di surga. Aya hiji lalaki anjeunna nyaurkeun kieu lau a'tani Allahu ta'ala fil jannati baitan saghiran la raditu bihi. Lamun Allah maparin kakuring imah anu leutik di surga la raditu bihi kuring ridho urang mah diberi imah anu leutik di surga ogenan sanu teu ridho tanya di surga di tulis saur Malik bin Dinar kieu laitaka ya akhi zahadta fid dunya wahai dulur kuring mudah-mudahan anjeun ge bisa zuhud di dunia sakumaha sebagaimana anjeun zuhud di surga. Di surga ogenan eta lalaki ridho masing dibere imah anu leutik. Berarti kan zuhud kan sakudeuna kan di surga itu imahna bararadag, tapi lalaki ridho lah kuring diberi imah leutik ogenan. Sareng Malik bin Dinar mudah-mudahan anjeun bisa ridho di dunia seperti anjeun ridho di akhirat di surga. Dalam arti di dunia ieu kudu ridho kana sadaya pamere anu geus diberekeun ku Allah, anu geus dipasikeun ku Allah. Saab ari ngaran-ngaran kehidupan dunia dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Wa ma hadhihi dunya wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Ieu pami saur santri ieu nu kieu teh non adat qasar. Aya mak tuluy aya illa kan adat qasar. Dina ayat Quran Allah ngadawuhkeun bahwa kehidupan alam dunia itu tidak lain hanya lahwun permainan anu teu aya gunana walaibun permainan anu mantak mohokeun. Kehidupan alam dunia eueuh bedana jeung ulin-ulinan. Emang gitu. Jadi lamun kehidupan alam dunia teu dibarengan ku hate eling ka Allah, teu dibarengan ku zuhud, maka kehidupan di dunia ieu teu aya gunana. Aya jalma isuk-isuk geus ka sawah. Isuk-isuk ka sawah, arek naon tah ka sawah tah arek melak pare supaya eta pare bisa didahar. Ari parena geus didahar tuluy amih meunang tanaga.
nah geus menang tanaga rek naon maneh menang tanaga rek ka sawah deui muter di dinya rek naon ka sawah amih menang pare rek naon pare jang dahar dahar jang naon jang menang kakuatan ai kakuatan jang naon jang nyawah deui muter di dinya berarti kan itu kehidupan dunia seperti kitu lamun dina hate teu aya naon eling ka Allah maka alam dunia teh kehidupan alam dunia teh lamun ditingali nafakuran sato hewan kehidupan anak kitu-kitu keneh bae da saha sare tuluy hudang tuluy usaha gawe lelempangan aya dahareun di dahar tuluy isukna sare deui tuluy hudang deui tuluy aya dahar di dahar deui sare deui hudang deui tuluy aya dahareun di dahar deui sare itu muter kehidupan muter lamun teu aya dina hate teu aya anu berharga nyaeta zikrullah zuhud teh ya. Jadi capek hirup di alam dunia teh lamun teu dibarengan ku iman lamun teu dibarengan ku eling ka Allah capek di alam dunia teh mun dipikiran marek naon atuh urang hirup di alam dunia poe Sabtu di dieu poe Minggu di dieu poe Senin kieu poe Salasa di dieu kadeh wae kieu di kan kahirupan teh teu maju-maju nah maka kelantaran teu maju-maju moal maju ka mana-mana maka atuh hate ayeuna urang pajukeun hate urang mesti nembus ka akhirat supaya berharga kehidupan urang ulah kitu keneh bae sing aya hargaan ja salah sahiji anu mantak berharga kehidupan urang teh nyaeta boga sifat zuhud. Sifat zuhud ngaluarkeun dunia tina hate ngaluarkeun dunia tina hate supaya ngundang kana cintana Allah ketika hiji jalma geus dipika cinta ku Allah maka paningalina ditingalikeun ku Allah pananganna diusikeun dicabokeun ku Allah sampeanna dilempangkeun ku Allah lempangna aya dina ridho Allah paningalina aya dina ridho Allah ngupingna aya dina ridho Allah sadaya usahana sadaya non perjalananlah aya dina ridho Allah. Masya Allah. Jadi negaskeun agama bahwa zuhud lain titah teu boga dunia. Zuhud lain berarti anti dunia. Zuhud lain nitah kudu fakir, zuhud lain nitah kudu miskin. Nalika ku Allah rek ditakdirkeun beunghar pek beunghar. Lamun boga cita-cita yang beunghar pek beunghar. Ku Allah dibere fakir pek fakir. Tapi tetap hate ieu ulah kapangaruhan rek untung hate seperti kieu rek rugi hate kudu seperti kieu deui tanamkeun Allah tempatkeun Allah dina hate urang kaluarkeun sadaya agdar kokotor dunia. Wa qad sami'tu jeung nyata nguping kuring sayyidi ka dunungan kuring Ali al-Khawasi tegasna Ali al-Khawas rahimah muga ngarahmatuhu ka ieu Ali insyaallah taala Gusti Allah taala yaqulu ngadawuh ieu Ali al-Khawas ma talaba teu pati-pati menta saha Sulaimanu Nabi Sulaiman ibnu Dawud tegasna putrana Nabi Dawud alaihi ma eta tetep ka Sulaiman sareng Daud as-salatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan mulkan kana karajaan layan bagi anu henteu ngamilik kana mulkan li ahadin ka salah saurang mim ba'dihi tisaba'da Sulaiman illa liyatahaqqaqa kecuali nganyatakeun Sulaiman bi maqamiz zuhdi kana maqam zuhud li anna zuhda karana saanyana zuhud ma'a wujudi dunya sarta aya na dunya eta azamu leuwih gede leuwih banget mimman daripada jalma kana anu kabuktosan naon zuhudna siman fiha dina dunya ma'al faqdi sarta teu aya dunya
soal tadi zuhud lain nitah miskin, lain nitah teu aya harta, lain nitah lain nyaram usaha, tapi zuhud pagawean hate rek menang, rek ditakdirkeun jalma beunghar, rek ditakdirkeun jalma miskin, anu jadi patokan zuhud itu hate. Nah, Nabi Sulaiman Nabiullah anu paling beunghar gaduh kerajaan anu luar biasa luasna, anjeunna seorang zahidun ahli zuhud, geuning tiasa disebut ahli zuhud sabab dina hatena teu aya harta anu ngait saeutik ogenan. Bahkan aya dina manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hiji waktos anjeunana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anjeunana meser kuda 40. Anu mana eta kuda 40 teh ieu teu aya anu ngabogaan kana eta kuda di sakeliling Baghdad kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi eta kuda saking ku mahal-mahalna, saking ku langka-langkana eta kuda. Tuan Syekh meser 40. Kandangna ogenan tina emas. Tina emas eleh sanes tina awi ya, atau sanes tina jaring paranet, tapi tidak emas. Masya Allah beunghar Tuan Syekh. Aya hiji lalaki anu arek namu ka anjeunna, sabab katelah Tuan Syekh teh jalmi soleh, jalmi zuhud, jalmi waro, seorang waliullah, doana mustajab. Maka anjeunna arek sowan ka Tuan Syekh. Nah, begitu ayeuna hampir nepi ka bumina, eta lalaki nempo imah Tuan Syekh megah kandang kuda na ogenan tina emas, kuda anu langka. Maka eta lalaki suudon lah, ajengan-ajengan ku dunia, ajengan-ajengan gimana badag, ajengan-ajengan kandang kudana tina emas. Wah, teu bener ya ajengan ya, duit mah ya. Suudon dina hati, balik deui tah si lalaki tah, teu jadi sowana, balik deui nyimpang di dulurna. Nyimpang di dulurna, begitu nyimpang gering eta lalaki. Gering lalaki. Manggil dokter nu ieu teu hade, manggil dokter nu ieu teu hade, manggil dokter nu ieu. Andukna eta si dokter anu katilu ngobrol. Mang, ieu panyakit teh penyakit langka. Langka penyakit nu kitu teh, Mang. Obatna eueuh di dieu mah, di Baghdad mah teu aya obatna ogenan. Obat naon obatna? Cek eta lalaki teh, obatna non hati kuda. Cek eta dokter di Baghdad mah teu aya anu gaduheun teh ngan saurang. Hati kuda eta teh saha? Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Eta kuda anu eta tah, eta hatena cokot terus yang obat maneh lamun hayang cager. Tapi eta lalaki aduh makaning geus udon yang sudah datang kadinya. Eta lalaki maksakeun da hayang cager, maksakeun eta lalaki ka Tuan Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Syekh terangeun, Mang, eta lalaki can ngobrol. Cek Tuan Syekh kieu, Mang, pangna kuring meuli kuda 40, kuring apal maneh rek gering obatna ku kuda nu eta. Masya Allah luar biasa. Kaeraan manten eta lalaki, boro mah geus udon, ayeuna dibere obat deui. Kuda manehanana mere deui lain meuli. Luar biasa. Waliullah anu beunghar tapi zuhud. Disebut zuhud sabab dina hatena teu aya saeutik oge dunia anu nyantel. Maka ketika dunia teu aya dina hate, atuh sedekah oge lan bro-broan. Da teu aya rasa bahwa ieu teh milik urang dunia teh. Anu aya dina hate mah Allah hungkul. Pokona setiap amal, setiap padamelan
itu karena Allah wungkul. Lamun dina ilmu nahwu mah seperti mubtada bahwa al ismul marfu'u kumaha Bapak hilaf di babul mubtada al mubtada huwa al ismul marfu'u al ari anil awamil lafdiyah. Ari mubtada teh hiji isim anu marfu anu kosong tina amil bangsa lafad. Ari amal anu disertai zuhud ikhlas karena Allah itu hiji amal anu marfuun anu ku Allah dikabul diangkat ismarfu anu kosong tina amil bangsa lapad. Aya amil teh kan aya dua, hiji aya amil maknawi, kadua aya amil bangsa lafdi. Amil maknawi disebut tajarrud ibtida, teu katingali. Amil bangsa lafad katingali. Jadi amal anu gara-gara amil maknawi teh Allah al-mufrad. Amal anu gara-gara Allah itu amal eta pasti marfu. Amal anu gara-gara amil lafdi, amal anu gara-gara manusia itu mual pernah marfu, riya disebutkan. Lianna zuhda ma'a wujudi dunya a'dhamu mimman kana zuhduhu fiha ma'al faqdi. Zuhudna jalma beunghar itu lebih sulit daripada zuhudna jalma anu teu aya dunya. Jalma beunghar ketika boga harta aya hiji katerangan bahasa ulama, katerangan ni'mal malus sholih birijalin sholihin. Ni'mal malus sholih birrijali sholih yasilu bihi rahman wa yasna'u bihi ma'rufan. Harta sebaik-baiknya harta itu aya di tangan lalaki anu soleh, bisa dipakai silaturahmi, bisa dipakai ma'ruf kebaikan. Harta sebaik-baiknya harta lamun dicekal ku jalma anu soleh. Harta anu dicekal jalma soleh malah jadi madarat. Tapi lamun harta anu dicekal ku jalma anu fasik, wah eta mah mantak jadi sabab karena cilaka anu dirusarangan. Naudzubillahi min dzalik. Nah sakieu we panginten para jamaah sadayana hapunten bilih aya kalepatan khilapan, bilih aya bahasa anu teu geunah kana manah nyuwunkeun di hapuntenana. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi غير الله لا هادي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله صلى الله لا إله إلا الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى
syafa'atuhu tahimi